jelaskeun we teh ka jalan Purwakarta nu aya di antapan teh si baso ieu teh sejahtera nu aya di baso buset tah. Tong ditanyakeun lamun ngadar baso urat ge mah geus puguh dimisasemkeun siga kieu teh sama laba pisan. Orang disilewekeun teh alay sia ieu baso urat mun dibadag-badag teuing ieu teh. Ya lomang mang sakiku badagna ieu baso kan ngabeak-beak ya dicapuk dewe ku si kami oge. Ari beg teh si cekerna ge bener-bener nguruluk geuningan heuh. Barang-barang teh langsung di-OTW-keun ka cuan ke anu bener-bener viral teh cenah tah. Leuwih teh make baso jeung tetelan hargana teh mung 20 ribuan. Barang dicurulungkeun kuahna teh alay sia mah bener-bener loko pisan ieu kuahna atuh ah.